Nami abdi Elvira bade ngatutorial ngadamel combro tugas bahasa Sunda. Di dieu abdi gaduh bahan-bahan nyata kahiji sampe, oncom, kalapa, bumbu-bumbuna, penyedap rasana, gula. Bahan-bahanna aya ieu, alatna aya ieu, baskom, coet jeung mutuk. Kahiji abdi kalapa sareng sampe entos diparut tadi diguleuy ngangge panangan nepi ka padat. Bade ngaulek ieu kanggo isian combro tadi. Bahan-bahanna ieu. Ieu penyedap bumbunan terus dicampur. Cengek direndos, bawang bodas, surawung, mangge surawung meh seungit ditambah meh enak. Ladana sesuai selera we nya, ieu mah selera abdi. Ieu mangge ngulek ieu, ngulek bahan-bahan kanggo lebetanana. Ayeuna tahap terakhir nyaeta ngalebetan oncom kana parudan kalapa sareng sampung tadi tos dibetuk. Ayeuna bentuk sapertos kieu teras dilebetan oncom dilebetna. Sapertos kieu hasilna. Dilambatkeun bae we sok video tolong dilambatkeun. Teu aya lamun gede isina ceng loba ngemplong kitu teh. Tinggal isina loba kitu rek dipake naon? Isina sautik. Ayeuna tahap penggorengan. Tuh gigi urang ke bawah. Titik teuing. Betanana sapertos kieu. Enak nu bade ngadamel, hargana pun teu mahal.